Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana, simkuring Muhammad Irman sareng Ripa Fadila. Dina waktos ieu bade ngadugikeun sawatara warta anu kantos kajantenan dina saminggon kapengker ieu. Anu kahiji nyaeta warta ngeunaan keindahan alam, nyaeta ayana batu ajuk di Kampung Persil. Anu kadua warta ngeunaan naikna harga BBM. Sareng katilu warta ngeunaan tempat wisata atau tempat paulinan anu tempatna di Kampung Tanjung Sari. Ayeuna tos aya saudara suci anu bade ngawawancaraan ngeunaan batu ajuk anu aya di Kampung Persil, Desa Hegar Manah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Suci Aulia bade ngadatangan tempat anu saur wargi sekitar aya batu anu kacidasayana di Kampung Persil, Desa Hegar Manah. Abdi tos aya di tempat ieu rupa batuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna abdi tos aya di tempat salah sahiji tokoh masyarakat anu terangin ngeunaan kaayaan batu ajuk anu bertempat di Kampung Persil. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak, nyuhun teu sakedap bade kumaros. Kumaha tanggapan Bapak ngeunaan kaayaan batu ajuk anu aya di Kampung Persil? Batu ajuk eta sabunna nama diambil dari orang asli Lemurjani. Asalnya batu ajuk itu nama tokoh Lemurjani, guru ngaji namanya Bapak Ajuk. Bapak Ajuk kebetulan ada batu itu diistilahkan kepada orang tua, maka disebutlah batu ajuk, ya batu ajuk lumrahna. Nah terus asalnya memang begitu keadaannya, itu alami dari awal bentuknya seperti itu, ya. Jadi pengambilan nama diambil dari seorang tokoh Lemurjani yaitu Bapak Ajuk, ya, yang lahir di Lemurjani, maka disebutlah batu itu batu ajuk. Ya, keduanya batu itu asli alami, dari asal pertama munculnya seperti itu, jadi nggak ada rekayasa bentuk, asli, ya, alami, dan gitu. Saya kira keterangan masalah batu pertama itu, ya, kedua barangkali memang batu ini sebagai salah satu istilahnya aset wisata. Banyak sekali orang-orang kota dari perkotaan yang suka melihat keunikan dan keajaiban batu ini yang bentuknya seperti jamur gitu kan, ya, jamur. Saya kira itu. Nuhun Bapak atas kanggo wakosna punten tos ngawadol. Sakit waya anu kesing abdi tiasa dilaporkeun balik di studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka saudara suci anu tos ngawawancara ngeunaan batu ajuk anu aya di Kampung Persil, Desa Hegar Manah. Warta anu salajengna nyaeta warta ngeunaan naikna harga BBM. Ayeuna tos aya saudara Alin anu bade ngawawancara. Nah, abdi tos aya di tempat Bapak Rofi anu bade diwawancara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten tiasa nyuhunkeun wakosna sakedap kangge ngawawancara perkara naikna soal naikna harga BBM. Kumaha tanggapan Bapak ngeunaan naikna harga BBM? Tanggapan abdi mah terutama keberatan pisan. Soalnya dampak BBM naik teh ngaruh pisan karena ekonomi masyarakat menengah ke bawah, seperti biaya transportasi naik, bahan pangan naik, tarif pemasukan dan naik-naik sakitu-kitu keneh.
harapanna kanggo kapayuna pemerintah teh lebih bisa mempertimbangkan heula lebih diperhatikan karena ekonomi masyarakat menengah ke bawah sakitu. Atur nuhun kanggo waktosna, punten tos ngawagan. Ya, sami-sami mohon mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kur sakitu nu tiasa ku abdi dilaporkeun balik ka studio. Beres Firman. Hatur nuhun ka saudari Alin anu tos ngawancaraan ngeunaan harga BBM. Salanjengna warta anu katilu nyaeta warta penutup nyaeta warta ngeunaan tempat pangulinan anu aya di Kampung Tanjung Sari anu aya di Sukabumi. Ayeuna tos aya saudari Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah ieu abdi tos aya di tempat pangulinan anu tempatna di Tanjung Sari Sukabumi. Anu di mana tempat ieu rame pengunjungna salah sahijina kolam hiji. Disebabkan ayeuna dinten Senin jadi teu aya pengunjung, tapi lamun dinten-dinten libur mah sok seueur pengunjungna. Tah sakitu wae anu tiasa ku abdi dilaporkeun balik ka studio. Hatur nuhun ka saudari Sofi anu tos ngalaporkeun kaayaan tempat pangulinan di Tanjung Sari. Ayeuna tong ka mana-mana tetap di breaking news. Oke. Mana Sager? Alhamdulillah. Kumaha mana Sager? Alhamdulillah kan ieu teh ti korota asa teu geunah gitu. Oh, ieu coba asan ieu. Naon eta? Capa ketiga kamari urang pernah ngasan rasaan geus maneh kitu. Kan samung ngasan kitu. Alhamdulillah eueuh banyak Oh, kitu. coba orang cobaannya. Heeh, hayo. Alhamdulillah ini asa geunasan eta mah. Alhamdulillah nya. Nah, barudak ingat ieu nya ieu naon ubar ngingerong nya. Yang ada bataknya. Rek nyapu, aku heula. Mogok, aku heula. Rupina sakitu wae anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring sareng Irman kapayunan pamirsa sadaya. Mugi warta ieu kajanten mangpaat kangge pamirsa sadaya. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you.
Just need